Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tipayun Bapak Kepala Desa Katutrenggrengan, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT anu kusim kuring dipihormat, para panitia hajat sami anu kusim kuring dipihormat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda oge tokoh wanita sami anu kusim kuring dipihormat hilap kasadayana, para penonton sepuh anom jalar istri sami anu kusim kuring dipihormat. Pamirsa sadaya, wilujeng wengi wilujeng patepung lawung patepang rarai sinareng sim kuring sapara kanca ti seni Sunda wayang golek lesan pura pawenang anu langsung dipimpin ku Kersana Kidala Manan Dede Sutarya anu alamat nati Kampung Pangkalan, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Sami sareng uang di sakacamatan. Nanging sateuacan sim kuring sapara kanca purung manggung prakma gelaran ngahibur khususna ka Bapak hajat sakulawargi, umumna kasadayana para penonton anu sami rawuh di ieu wewengkon hiburan sim kuring sapara kanca seja sanuk-sanuk sateuacana nampi bebandu bade tamada sateuacana nampi pangbeda bok bilihna wae dina salebeuting ngahibur dina weung ieu tangtos pisan seueur kakirangan oge kalepatanana di antawisna wae seling selip hariringna ibu juru kawih sumbang haleuangna Bapa Dalang kirang entep seureus bahasana oge paketrok takol serugna ti parwiyaga hapunten anu kasuhun jemar hampura anu katadah malum sim kuring seni anu bijilna ti pasisian budayawan anu datang ti padesaan anu tangtos pisan seueur kakirangan oge kalepatanana. Pamirsa sadaya oge kalaresan dina ieu dina selinganana carios pawayangan anu bade dipedar ku Kidalang urang baris ngadangukeun suantana ibu juru kawih anu bade nyarengan dina weung ieu kalaresan nyandak dua guruntul ibu juru kawih anu palih kidul anu nganggo acuk biru Teh Yuyun Yuniar anu ti palih kaler blokan kaler oge anu ieu anu gelungna sapertos Mamah Nunung Teh Dedeh Setiawati upami telepat alias si gegep teu. Atau subanga pamirsa sadaya tos janten tradisi ilahar kabiasaan di tatar Sunda sateuacana pagelaran di kawitan sok dibuka ku tawis lagu Kembang Gadung. Ieu lagu etang-etang meemut kajasana para seniman sareng seniwati khususna di Kabupaten Subang, umumna di tatar Pasundan. Subangga pamirsa sadaya lagu pembuka anu bade kapihatur dina tawis laguna Kembang Gadung. Wilujeng wengi wilujeng linggih wilujeng ngadangukeun.
nyoba asmani pangeran ni apa ngeran nada widi sioi wangi nada rahman nada rahman Gusti Nu Maha Suci nada di emang ora cik cariyo pina dicari nada di jaga diri sarang para karuhun nyangkakan ya bakti nolal yang kisadayana Kemang gadung lagu buhun wagus warisan para karuhun iya pangabakti no dipayun pangabakti mah ti sawa siwi wong pada kelingan Bismillah ngawitan manggung muji syukur kaya aku ada kelingan nada widi
suci sawa siwi Siliwangi seeranu kaedana nedak rahma Gusti no maha suci seeranu papa nedak dima jari diapi nedak dima nadadi jaga diriksa sarana keparakan hunang yang gagal itu mati kembang gaduh di muka ganding adana lumayan bang lipur mana mau sakit to kabeh atur dunungan kembang gaduh luka nom tarios anu bade dipedar ku Kidalang Bang Naga Pertala sumangga urang pada titenan wae kumaha pedaranana Bapa Dalang tina ngagarap ieu carios tongtonan muga sing janten tungtunan ajakan ulah janten ejekan sanaos sabari diselangku kukunjakan muga sing janten atikan kanggo urang sadayana canakan anu saena piceun anu awana etang-etang wae nyiar luang tina wayang sumangga pamirsa sadaya carios anu bade kapihatur Bang Naga Pertala wilujeng wengi wilujeng linggih wilujeng nongton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kumaha urang titenan dina pagelaran wayang jadi pelambang hidupna urang seni wayang bineka bina kita nonton seni ibiangan wayang anu palamang manusia nu kumalana itu sakanungtun muni itu sakamani ini pawayangan wajah seni pawayangan turun kamu boleh kesenian lauku keroyan anu maksud dan tujuan tempat tinggi kabudayan lain-lain daun awi lain-lain baga diri oh iya hiji gambar silokan kahirupan magelarkeun seni wayang dipintonkeun kokidang di banda silir-silokan silir-silir dengan betul gunung moting kono makasih nulung kawin Ibadur urang kasitu Ibadur urang ngabantu ngabelana ngalaura wayang teh nanu perlambang para makhluk nukumarana teh napawon tong disorang urang seni ditema napawon tong disorang yo urang seni ditema Pintu gunung moting kono makasih nulung kawin seni papangan tirisan jatinnya kumaha mayunganana kumaha nulunganana sangka nulaka etanan pangwangunan nonjangan pangwangunan kapanjang urang kumalat lakana jangitiaan almutung tutunya siat wawan balon disinglas naun sapuntan yang agung cukup nomor ada kamar hampurana no eda jangan bayangan aduh itu digambahi tiga barang mataku mawasanging mibaga kakayaan sama sokan odeng berhenti balik enak cocokna urang bukakeun anjuran ti pamarentah ayo urang laksanakeun bawa sokan odeng seni sing jadi tuladan sanes maksa pamimpin tapi sanes teh pangeling tapi sanes teh pangeling meluk mata
kau bangot kemudian otame ayo orang tak sadaya sin sami-sami sadaya sin sami-sami wajib pusti mararat namina usukanana eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae nagat saya pangawasa Allah sanaos sabari jeung wengi ge ari tos ibing sok kaluar kesang jeung dede garap-garap kuwe Allah hanata kira kewajiban urang sampai dengan sidik lintah semohon sanes sekarang enggak kasadaya kakuan tara menting kena sorangan sanes sekarang kalakuan tara menting kena sorangan kesenian kebudayaan asal-asalnya lumayan pokok dianggap hiburan ngarakat kendutuluran Aturan wiwajan bapak kasadaya nolali lagi ngalam posisi sumur kekalangan nggak ada cai apa umur kana bela anak dia Allah wilujeng tepang kapacama silaturahmi layangmu jadi perlambang manusia nu kumelenda ngalam posisi sumur kalangan gede cai mau bahasa umur kana ngabela negeri tekau paya pacamat sok moyeng si eta mah mohon eta mohon kop kadinya buruh belekuk alah mejeuna ngabelekuk wayah kieu kawitan bubukaku lagu klasik anu asing rumingkang di pawenangan geus tangtu loba pantrangan ulangan kang gorengan sabab teu widi pangeran
sarehna nembean tepang nyangakeun silaturahmi aturan kawih munggaran bubukane camat si Jambe bobokane pagelang tumul serirungan lalat temangi mangsa rampung jukung sayunan ngejunjung budaya bangsa magelarkan seni wayang rineka binang kita jadi perlambang manusia nu kumalana dilestarikan seni binang makhluk mata kumawa sanging miboga cahaya mari nada kasabaran sabar bari yang ikhtiar pipirit kurupi gede wadawan para hiyangan bojang gapok gawi bintang nyipta seni pawayangan di pandaman isi gambaran mi banda hiji gambaran silokane kahiropan pangaratan ubaranat namina usukanana salamatunya akhirat negara katut asina lagu klasik anu asli warga seni Padalangan eta seniman sejati ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan warisan pujangga urang rohajidi posti wayang nu jadi perlambang manusia nu kumalena diriksa di dama diriksa di dama di dama sama paripi jalan uyo sauyuna seni warisan karugul mugi raksa dama di dama sama paripi jalan uyo sauyuna mangga urang sami raksa
dasar sene nu utama hariring mawapang ing halang mawapang hudang ngagaing pikir tong rungsing ngahudang manah tong bimbang Allah pacamat Cijape bojangga boga wiwitan nyipta seli bawa sing alaku eta sing ariceus arambuk jukung mun digawe babarangan ulah ewang-ewangan dulur mimbang deh hiji gambaran silokane kahirupan anu ngagambar mon anu ngukur tatung derajat budaya DP lah saya bareng hiji ciri karasa timbul simpati ya mun urang eling wiwitan tangtu moal kamalinaan laku sok make aturan sagala rajeng ugaran Allah pacamat udi bojangga boga wiwitan pangacaman nyipta seni pawayangan mibanda hiji gambaran silokane kahirupan magalarkeun seni mibanda sindira silakan simpul silih jasas nita
siap siap siaga sadayana para wiyaga Adam babu Hawa singkang kang danur Willy Timun sang kabanyar sari Yubatur urang hiji Waslan Anwar ngagelaraken malih Kang Danur Citra Nur Cahya Nur Sari Nur Jati Oman datang di lesan pura pawenang Nanyang jayau oke datang Panten tugas eka wayang Semar sana ia danar basa sempengang sengang semar ngemarat gendat mahatungan Yubatur urang ka situ Yubatur urang bantu negara urang dan yang wayanganipun wayang anut maring dalang murbaing wayang makhluk mah teu kumawas angin wiboh barina astagang gawiratan patra sabar asta tangan iti gangga banyu sabar wirakang lindawi anu mangsi ilmu patra nyatane kalam wayang agung wene jar wayang tunggal wayang dising sing jaring sing aparaku kancing sing saring sataparaku igat warga seni padalangan eta seni man sejati wayang teh anu perlambang manusia nu kumelenang awios Kang Cintarita wontening negara Amarta kasebat ka ingkang kaeka adidasana Mapurwa eka sawiji adi linewi dasa 10 hari nama panjenengan Purwa iku arane wiwitan nggih senedian ketahing dewa kasongan ingang kasakasangga pertiwi kapit dening samudra kalih kathah ingkang sami anggelawaras mila kinaryaning bubukaning Cintarita jalaran nagara kasebat panjang punyung pasir ukir loh Cinawi hartosna panjang dawah kocapane ari punjung dhuwur wibawane pasir aan samudra ukir gunung
loh cinawi murah sandang lampangan Allah eta nu pihar kurang segala marurah cenah gunung kakocap di negara Amarta anu Nyakrawati ngabahu denal ngaing sitingi lebih naturata dedampar denta kejabi Sri Mahaprabu Dharma Kusuma Sami Aji Kontea Pandu Putra sawahipun adat dening ingkang Rai Senopati Nakula sareng Senopati Sadewa oge kadehesan ku ingkang putra Raden Gatot Kaca Satria Malajang Tengah Raden Antreja di Kasatriaan Sabta Pertala dasar hiji raja subur ilmu jemar pangabisa pasagi pangarti leber kuwawanan barang dipun para kedening sadaya para pangagung serta mengepul kaya kuncing pertala sakta mangikrama ajrih ningar pamor Sri Nalendra Silokane sata gerana sata ngaran hayam gerana hilang ajrih pangaribawa celak manggelung sami manggelung golonong pengarang-arang peni-peni Raja Peni guru bakal lan guru tadi si gegingkang eta merweng kawi paparat kang ada Diana Lendra Prabu Dharma Kusuma lami-lami ngandika kedaling lisan Prabu Dharma Kusuma mekatan pengandikanipun dipayunun sadaya para pengagung Rai Nakula Rai Sadewa oge anak uwa Gatot Kaca Antreja majeng calikna kapayun satatalan uwa dina waktos ieu Rai kaulah nun Raka Prabu tirai panjenengan anu kapiatur bade ngaturaken semabakti kaunyuk Raka Prabu muga be ditampi pembagi Rai si Akang katedak katarima malah disimpen di luhur dina mun-munan dihanap saibas dampal dicatat dina tungtung ingatan anu teu keuna kowaking sira kalina perkawis boh pilih aya kelepatan ageng sumawonten alit bobot pangayon timang teraju aya di salira ku anjeun soal kesalahan Rai aya paribasa kieu nangkona tiwar kudunya Suragarta asa pengharui ku teh sebuah ilmu pandita teh asa cemar kesalahan tengan cik dina hiji martabat teu cacah teu menak teu raya teu pamimpin teu nu bodoh teu nu pinter kasalahan aya wae sabab antara salah jeung bener ieu geus jadi bagian kahirupan urang ngan urang kudu bajuang urang kudu ikhtiar bongan yakin anu ngaran bener teh bakal nguntungkeun ari salah bakal ngarugikeun saha manusia anu hayang ngerugi anak itu atuh sanajan ieu salah bagian kahirupan urang-urang ikhtiaran carana urang perangan nyaeta urang kudu bisa mepene hawa nafsu urang supaya salah teh teu kasorang ku diri urang sarerea kapino damel nu matak soal kasalahan tong boros sipating tirai dalah ti akang oge kasebat hiji raja ari jerona mah sarua wae manusia biasa sami wae urang pada salin maklum be sanajan jeung akang sami-sami Yai Sadewa Raka Prabu dipayun anu kapiatur bade ngaturakeun sama bekti kaunyuk Raka Prabu muga be ditampi
diterima pembagiai disimpan di luhur dina mun-munan dihandap saibas tampal dicatat dina tungtung emutan anu teu kona kuah gingsir kalina perkawis bok beli aya kelepatan ageng sumoantan alit muga sampean luntur galing ngahapunten kana kelepatan rai sanajan di akang ge teu aya bedana Raden Gatotkaca dibayun anu kapihatu tirai panjenengan bade ngaturakeun sababekti kaunyuk Kanjeng Ramawa diterima oge kalina perkawis bok beli aya kelepatan agung sumawantan alit agung cukup lumur jemal hampura anu ditedang sanajan diuage urang pada salin hampura we Raden Antreja anak siwa iya Kanjeng Ramawa pipayan anu kapiatur ti putra panjenengan bade ngaturakeun sababekti kaunyuk Kanjeng Ramawa muga bede tampi dina waktu ieu diterima bok pilih aya kelepatan agung sumonten alit agung cukup lumur jemal hampura anu ditedang muga bade Kanjeng Ramawa luntur galing ngapunten kana kelepatan putra panjenengan dina waktu ieu sarwa we sanajan diua oge manusia biasa urang pada salin hampura we sanajan jeung nu jadi alkapin nu damel aya pikir saeunaon pangna ngagingsir linggih karai panjenengan aya pikir saeunaon aya pikir saeunaon aya pikir saeunaon we kelah gempur ulah tarik-tarik teuing ada murid pada diamung ulah bayah beyeh ye guru gade diamung anu dipake dalam Sumitra kan hampura ye akang mah ngawayang teh karek bisa megat-megat gendeungeun wayang we karek bisa ngaruksakna we hukum si ompong malah pajar gede ya yatim cenah kitu momean ke rai aya basa kieu di jugjug ka Gunung Suwung diintip ka pasir sepi neang tapak meri dina cai tapak geulang di awang-awang galeh kangkung pangkas bitung bengket pare kinten adohe istri gelis gagaweran berehan jarang masihat amis budi jarang sering capetang jarang nyarita upami angkat parantos dugi tekirang sarang terangkung pihartosinana kedah hawara pikir leuwir biwir supaya temelengkung bekas jalahan nah gitu Anton hal anu bakal dibadamikeun dina poe ieu teh urang emut heula nu langkung paos supaya kajadianana repeh rapih keur urang sararea tentrem ayem pinu damel wa pinu damel karaos wa tentrem ayem bala di kecamatan Abdi pula di kecamatan Sabta Pertala repeh rapi repeh daya naon daya gangguan daya malah putra panjenengan dina waktu ieu janten panutan masyarakat sabab sisieurna pamimpin teh di mana aya kabutuh memeh jadi mah geus leumuh kanu gering kanu cager ge kadatangan tapi aya geus jadi mah boro-boro kanu gering kanu cager boro kanu cager kanu gering ge sabasa kali kawas kadeungeun-deungeun we salah luak lieu nyangan naonnya Sabta Pertala begitu official kasinggung tapi di kecamatan Sabta Pertala mah henteu datang ayeuna ge Bapak Budak bagian nuhun Sabta Pertala malah regreg di dieu mah ayeuna nanging aya urang usulkeun we bejakeun ka Kabupaten Sabta Pertala kitu daerah ieu anu kudu dibangun teh kitu nemeh sapali saya nemeh sapali keur anu ulah jalan nu alus dialusan deui anu tinggalin mending keur apa nu cenah merdeka ge teh geus 70 tahun lamun datang Belanda ke daerah Sabta Pertala moal kaget anger kene hebatnya
kapin damel kaula samemen nuluykeun babadamian supaya tiis jempling palipurna hayang ngemuteulan nu langkung paos sabab bisi salah ieu nyarita kumaha upami diantos mari hiburan teu naon sabab seni penting pisan di negara Amarta mual negara Amarta kacatur keluar daerah mual disebutkeun negara Amarta beunghar lamun miskin ku kabudayaanana kade nakula sadewa seni perhatikeun mangga pinu damel malah di kadipatian Bumi Mertau mah bade diayahkeun ruatan ulah di kampung wae tah eta nuhun pisan bahagia pinu damel urang antos bihiburanana alat dia batur surak amal-amalan palakrama gumibrah ka dia padawang kidalang iblat mulon wiyaga minter ngulon jalegur ka dia sinap senan gentralan papatar hiburan sinalen ragis jadi kebiasaan surak amal-amalan surak ayeuh-ayeuhan di alun-alun wirata kancawiaga hiburan sinalen raka papaga dia batara roboh ala dia Dapogoh mah parantos timu lagi arman langgar papugaran Ini opat 5 genap 7 8 sampai 20 sabu angkat dirumah tambah opat
jantan singen jeung lalakina 24. Sampurati